muka tujuh nyaeta balana nafsu mulimah teh nyaeta ngahampura kasakabe kasalahan batur. Nah bila mana aya kelepatan teh buru-buru di apunten nyaeta lain mungkul caritaan lain mungkul orang ngasokeun panangan tapi dibarengan kumanah anu ridho ikhlas karena Allah. Dayana apa urang teh loba nama urang cek sebagian mah urang teh ngabogaan muka gua. Ari dieu nya dihareupeun mah sunnah mendawu, ari di tukang mah nyaeta meureupah. Aya nu kitu? Aya teh aya. Tah urang mah ulah kitu, urang kade. Bila mana aya kalepatan teh buru-buru urang kudu ngahapunten. Ieu teh. Jadi urang mah nyaeta sok ngadonga kudu raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Begitu bahasa nanti faghfirli fa'innahu la yaghfiru dzunuba daya anu ngahapunten bila anta angin Gusti tepan itu layan turun ila anta eta teh diwetkeun kana sayyul istighfar atau apa saya nanya tanya maksudnya kade itu berpindah sakitu bae bila mana anu katujuh mah nyaeta balana nafsu mulimah ngahampura kana sakabeh kasalahan batur. Tah mudah-mudahan urang dijadikeun makhluk dijadikeun manusia ada jalmi nyaeta tukang ngahampura kana kalepatan anu senes. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rutina sakitu bae nu kapihatur hapunten kasadayana bila aya kalepatan kaalpaan mudah-mudahan Allah manungsulkeun maghfirah khusus kasipurikum kasadayana. Mudah-mudahan dinasat anu ayeuna kala diusirkeun nyaeta taufik hidayah sareng inayah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau ditutup ku akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.